Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka meureun salah sahiji di antarana teh tangtu kuburan layon Nyi Rodia ngan anu mana-manana sanaya mah henteu apal. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu atuh barang tepi kadinya maneh nama ukur hemeng we nu aya malah cek gerentes hatena nasaha anu haat mangurebkeun layon para pajuang teh cek hate sanaya bari nguriling ngawaskeun renungna gundukan tanuh beureum anu ngajajar di ditu di dieu. Tangtu bae sanaya moal nyaho da maneh nama henteu nyaksian. Mitra padahal nurutkeun sajarah sakurang-kurangna sajarah anu dicaritakeun ku urang kampung Arya korban pertempuran teh dikurebkeun ku rahayat urang dinya. Basa perang campuh keur lumangsung mah rahaya teh nyalingkir sieunun ka Barerang. Tapi sanggeus pasukan kumpeni jeung urang Mataram arinit ninggalkeun eta tempat, rahaya teh tingkurunyung. Mireungeuh korban anu sakitu lobana, arek kumpeni arek bangsa sorangan, kumaranehna teh kabeh oge dipulasara kalawan hormat. Ngan cenah ari kana layon Kanjeng Haji Prawatasari katut wadia baladna mah rahayat kampung Arya teh ngajenanana leuwih ti misti. Buktina dina ngurebkeunana oge dipisahkeun tinu sejen. Malah layon Kanjeng Haji mah ngahaja rada nenggang tinu sejen. Cek urang kampung Arya basa ditepungan dina mungaran tahun 1887 ku anu nulis suwun Bapaan Merdeka Permana baheula karuhuna teh henteu apaleun saha-sahana anu gugur di dinya ngalawan kumpeni teh kusabab teu apal teh disebutna oge Karaman ti Jampang we cenah. Da aya anu nyarita yen eta rombongan anu walas-walas teh pakaburan ti Jampang. Tapi urang kampung Arya teh bisa ngabedakeun mana anu jahat, mana anu bener. Buktina layon Kanjeng Haji Prawatasari katut anak buahna dimakamkeun kalayan hormat. Kusabab teu apal saha-sahana maranehna mah nyebutna teh mah pangadeg. Sabab cenah waktu gugur teh bari ngadeg naleukeum kana batu. Malah batuna oge tug ka kiwari katelahna batu pangadegan.
dipusti-pusti jeung dikaramatkeun sagala rupa. Mitra dina hal ieu mohon eta batu teh masih kena aya. Malih Mang parantos badanten sareng Pan Merdeka Merpana pencinta acara dongeng anu digarap ku Mang Barna kalayan dina carios pasukan siluman Haji Prawatasari teh insyaallah bade ngayakeun tur gitu, bade ngayakeun tur napak lacak perjuangan Haji Prawatasari insyaallah gitunya. Mohon ieu jadi badantenkeun sareng saderek Kevin oke Kang Agung samalih Kang ciri bade diayakeun napak tilas teh mitra parantos disayogikeun kaos mitra dongeng Mang Barna. Mangga tepangan wae saderek Kevin sareng saderek Sageng atanapi saderek Ruhul gitunya gitu. Urang teraskeun deui mitra kaum dangu ari sanaya mah teu atoh ningali layon para pajuang geus aya anu ngurebkeun teh aya atohna mah meh batur ge sarua haat jeung hormat ka pajuang. Ari teu atohna manehna teu bisa mulasara sorangan. Angot layon Nyi Rodiah mah nepikeun ka teu apa nu mana-manana. Anu eces memang layonna Nyi Rodiah teh aya di antara puluhan gundukan taneuh beureum anu aya di dinya. Anu sanaya teu leheran teh nah iraha atuh layon saloba-loba dikurebkeunana. Kapan kajadianana teh kakara peuting tadi. Tapi nah ieu taneuh beureum teh mani geus garing siga anu geus sababaraha poe kapanasan. Hanya kal sanaya mah teu apa. Padahal anu sabenerna kajadian basa sanaya kapiuhan di sisi ranca teh lilana 2 poe 3 peuting. Tah sabot sanaya kapiuhan rakyat di kampung Arya teh ngurebkeun layon korban perangna. Menang sapoe jeput mah sanaya teh cinekul we di dinya. Sakabeh makam anu aya di dinya dipapai hiji-hiji. Bangun anu ngarep-ngarep sugan jeung sugan. Nyi Rodiah nyalukan manehna pikeun ngabejaan di mana-manana makam manehna. Tapi dah mustahil bisa kitu nya. Nematak sanajan manehna kukurilingan di eta tempat sanang-nang oge. Manehna teh tetep teu bisa nyidikeun mana makamna Nyi Rodiah. Aya kapikir manehna arek nepungan rakyat di dinya sugan jeung sugan aya anu haat ngabejaan. Tapi ana dipikir deui percuma bisa kitu. Ari anu jadi perkara kapan rahayat di dinya teh loba kasieun. Dina ngurebkeunana oge bisa jadi rerencepan da mung katohyan ku kumpeni. Jadi mun sanaya nalengteng oge tacantang tu aya nu daek bebeja. Aduh ari geus kitu mah saenggeus seueuh cinekul di eta tempat pamustunganana sanaya teh ridho init tidinya. Reka mana manehna init eueuh deui anu disabade salian tibalik deui ka wewengkon Bogor. Kukumaha bae oge manehna teh boga tanggung jawab ka Nyi Sunia. Aduh angot Nyi Rodiah jenatna oge mere amanah. Ye Nyi Sunia teh kudu diaping jeung ulah ditinggalkeun. Rodiah
Teteh teuing Nyai. Teteh teuing dia. Cek jumeritna hate sanaya mani teu beak-beak ngarasana langsa ku tiwasna Nyi Rodia. Mitra kaum dangu lalampahan kalamur Bantajati girang teh nyatang tu bae lain lalampahan bantrak-bantrakeun nya mitra. Lamun manehna rurusuhan hayang geura tepi malah bisa jadi moal tepi kusabab tanagana geus beak manten dipake perang campuh. Kusabab kitu pamustunganana manehna teh ukur nyieun lalampahan sahayuna bae. Cek hate sanayakeun bae da meureun Nyi Sunia teh ayeuna keur diurus ku Ki Maskara. Heueuh urut mitohana teh. Tapi barang ingat ka Nyi Sunia oge hatena mah geus nalangsa deui bae. Basa ditinggalkeun teh ka Nyi Sunia mah keur kaganggu pikiranana. Cek cohagna mah Nyi Sunia teh jadi langlang lingling saenggeus nyahoeun yen sanaya boga hubungan jeung Nyi Rodia teh. Hate sanaya lumengis. Teuing atuh nya cobaan ka aing teh. Mani teu eureun-eureun pisan kumaha atuh ieu nya. Mani teu aya raatna cobaan teh. Cek hate sanaya. Mitra kaum dangu basa ieu carita lumangsung Tatar Galuh teh geus ngawangun kabupaten. Hartina anu mingpin oge katelahna teh bupati. Diangkatna ku VOC ti Batavia. Puseur dayeuna pernahna di wewengkon Imbanagara. Padahal ari baheula mah Galuh teh mangrupa hiji karajaan badag. Saenggeus kakawasaan Raja Purnawarman anu ngarajaan karajaan Tarumanagara sirna di Tatar Sunda teh aya 2 nagara badag. Nyaeta Karajaan Sunda jeung Karajaan Galuh. Karajaan Sunda pernahna kira-kira di wewengkon antara Bekasi Kiwari. Ari Karajaan Galuh puseurna di wewengkon Ciamis Kiwari. Sababaraha kali puseur dayeuna teh punabina kungsi di Nagara Tengah, kungsi di Karangkamulyan. Aya zaman Galuh Bihari jeung aya zaman Galuh Kiwari. Galuh Bihari mah titik panginitanana teh ti zaman Kanjeng Prabu Reti Kandayun kira tahun 668 Masehi nepi ka zaman Sang Prabu Sri Baduga Maharaja tahun 1482. Ari Galuh Kiwari ti saprak pamarentahan kapangaruhan ku Mataram nepi ka tahun 1812. Ti tahun 1812 mah Kabupaten Galuh teh robah ngaran jadi Kabupaten Ciamis kuyasana Bupati RTA Sastrawinata. Kunaon pangna kecap Galuh diganti jadi Ciamis? Cenah pajaharita pangagung ti Mataram turni ka wewengkon Priangan di Galuh anyog ka sisi Walungan anu loba laukan. Ku loba-lobana lauk cai Walungan oge mani hanyir ka ambeuna. Tuluy pangagung ti Mataram teh nyarita amis cenah. Atuh katalah we Ciamis tapi ka Kiwari. Padahal amis teh basa Jawana tina hanyir. Lain amis manis cek basa Sunda. Lamun nya kitu meni basajan pisan mikir tehnya. Tina ngaran anu gede ajena dirobah kitu bae. Muhun dirobah kitu bae eta. Jadi ngaran anu eueuh ajenan anu saestuna Galuh teh
mangrupa kecap anu euyeup pisan ku ajen sajarah jeung euyeup ku palasipah kahirupan. Ngeunaan ieu perkara engke kahareup bakal kabahas. Basa sanaya ngulampreng kasisieun walungan Citanuy di sisi cai kasampak keur aya Rahayat Pamayang anu ngalobrol naon puguh sanaya oge hayang nyaho atuh kusabab kitu sanaya teh tuturubun nyampeurkeun henteu ari teu nyutanya mah tapi sakurang-kurangna ku ngadenge obrolan batur teh sanaya jadi nyaho naon anu keur jadi bahan catur teh. Nah, kurang ajar emangnya jurang diajak kejadian Raja Pati Jai wae. Nah, siapa hamang keluk nantinya lampah gitu ya? Cek aki-aki anu anyar nurunkeun barang tina parahu. Ya, gitu cenah jadi korbana. Cek lalaki saurang anu ngabedoa tambang sangkan parahu teh ulah oyag. Pijana mah gulang-gulang kabupaten anu satia ka Kanjeng Adipati Sutadinata. Cek lalaki nu kadua anu awakna semu bang-bang kumisna kanel. Bu, naon atuhnya? Cek si aki deui. Nyeta dicek beja mah cenah gitu. Nu jadi Raja Pati teh utusan Kanjeng Adipati Kusuma Dinata cenah. Cek si lalaki bang-bang teh. Wah, ayaku araraneh. Oh, naon perlu na utusan Kanjeng Adipati Kusuma Dinata make ngakalakeun gulang-gulang anu satia ka Adipati nu heubeul. Papan isuk pake teh oge cenah Kanjeng Adipati anu anyar mah bakal diwastu heuh di Benum ngagantikeun Adipati heubeulin. Nya kitu bulan hareupan di Benumna teh. Ya, bilang gitu. Tapi nah itu. Nyaho teh inget lah urang mau ku Rahayat anu balilu teh ka nyaho. Cek sakaol mah cenah ieu riweuh-riweuh teh raket patalina jeung kalibutan di dayu luhur kamari ieu. Tapi nyaho teh ingah. Cek lalaki bari ngudaran barang-barang anu ditalian ku tambang wedeh. Anu abah mah kuncen anggana anu ngurus sekarang kamulyan. Malah bejana manehna oge beuting tadi diincar arek dipateni cenah. Mitra. Nah cenah. Kapan manehna mah anu satia ka Adipati heubeulin. Nya. Cek si awak bang-bang tadi. Sanaya mah teu hayang tu nyutanya ngan ku sabab panasaran. Da eta dumeh dipatalikeun jeung riweuh-riweuh di dayeuh luhur. Aduh manehna teh langsung menta dipangmentaskeun rek muru ka tebeh karang kamulyan. Henteu hese muru karang kamulyan mah. Da sakumna urang dinya teh arapeun pisan. Eta teh tempat suci anu kacida dikaramatkeunana. Anu mata kitu teh kusabab karang kamulyan mah kungsi jadi puseurna Karajaan Galuh. Masih ngeueuh kajadian bieu ge. Sanaya teh sabenerna mah hayang nyimpang heula ka karang kamulyan. Aduh angot ayeuna make ngadenge kuncen karang kamulyan. Arek aya anu ngakalakeun anu matak beuki ka yang bae niatna teh. Ari karang kamulyan teh tempat anu geueuman kacida mangrupa leuweung ganggong simagonggong tapi eces dipiara ku jalma teh. Minangka bukti di jero leuweung teh make aya sasaungan jeung imah leutik basajan. Ceuk anu nuduhkeun mah eta teh tepat meutingna kuncen anggana. Sampurasun
Sampurasun. Sanaya uluk salam. Tapi salila uluk salam ti jero eueuh anu nemalan. Atuh kusabab kitu sanaya lelempangan ka ditu ka dieu sugan jeung sugan ki anggana keur liar rada jauh. Basa sanaya lempang rada asup ka jero leuweung jemet. Di jauhna kadenge aya sora siga-siga keur rea jalma. Pilih sanaya meni rebing-rebing bae hayang nitenan sora jalma teh. Malah cek gertes hatena meni lobaan geuning nu keur tinggalneung teh. Kudu walas-walas jumlahna ieu, tapi keda eces. Lain keur ngobrol ieu mah siga anu keur ngadua. Cek hate sanaya bari terus nyampeurkeun ngadeuketan eta sora. Baranggok kategalan tengah leuweung ukuran 10 depa pasagi anu diamparan ku lukut lir amparan ala ketip. Tetela didinya keur aya welas-welas jalma anu keur ngadua. Bari nyang hareupan batu anu saliwat mah siga pangcarikan raja. Soal aya batu anu dikaramatkeun eta mah geus perah zaman harita teh aya mitra. Biasana barang anu dikaramatkeun teh nyaeta barang patilasan raja. Sanaya oge ngajudi. Ieu batu teh tangtu baheulana mah urut pangcarikan raja. Cek pikir sanaya semua helok ngan anu aing aneh mah anu ngadarua di dieu teh siga-siga diwengku ku aliran agama anu beda-beda tuh. Aya anu ngaduana siga urang Hindu, aya di anu siga urang Buddha, malah mah Cina anu agamana Konghucu oge aya. Anu teu kurang-kurang aneh aya anu ngadua kawas urang Islam. Sanaya teh helok. Sanaya mah teu hayang ganggu sabab tujuan manehna mah ukur arek nepungan kuncen anggana bae. Kumanehna kabireung aya lalaki tengah umur anu sila meneko panghareupna geus moal salah. Nya ieu meureun kuncen anggana teh. Kenai ku aing rek daguan nepi ka rengsena we. Ceuk hate sanaya. Tapi tetela anu keur ngadarua teh mani husu teu angeus-angeus. Nepikeun ka poe robah jadi sareupna anu ngadarua mah anger we husu. Ngan jigana ari kuncen anggana mah geus nyahoeun yen di tukang tita tadi aya anu keur ngadagoan. Da buktina manehna majung cengkat. Geus kitu ngahaja nyampeurkeun ka sanaya lantaran nya cek pangrasana aya di satukangeun manehna. Sanaya cengkat basaki anggana nyampeurkeun teh malah mah bisi ganggu kanu keur husu ngadua. Sanaya ngajaki anggana ninggalkeun eta tempat. Ieu teh anu ti mana? Reka mana? Jeung naon anu diseja? Ceki anggana sopan pisan ka sanaya deh. Sanaya dibawa ka tepas saung anu teuing kusaha geus dipangnyeungeutkeun lantera. Mani harusu kitu anu keur ngadua teh aki. Jeung kami mangarasa aneh. Nah hanya anu husu ngadua di dieu teh mani diwengku ku rupa-rupa agama. Ceuk sanaya bari diuk sila meneko. Ari sia sujang. Ari soal ngadua mah dadina agama naon bae oge aya. Maranehna teh keur ngaduakeun Allah anu ku maranehna dipihormat. Ari satungtung maraneh hanyaan ngajenan ka arwah mah nya teu jadi soal
milu ngaduakeun sanajan beda agama oge. Kanjeng Prabu Manarade inohong zaman bihari anu gede ajen kamanusiaanana. Inyana baheula ngagem agama karuhun. Atuh terjadi masalah didongakeun ku urang Konghucu arinya manehna hormat mah. Pon kitu deui ku urang Buddha, ku urang Hindu, adawa ku Islam oge. Itu urang Islam anu keur husu ngadoa teh Ki Ardapa. Urang Galuh asli tur manehna teh ngaku turunan Kanjeng Prabu Manara. Betiraku kakaruhuna sorangan teu ngaduakeun. Ceuk Ki Anggana. Kitunya. Sanaya hatena bade ngagebeg reuwas. Basa ngadenge ngaran Prabu Manara teh. Kumaha teu dek reuwas sabab kapan peuting kamari teh manehna didatangan ku hiji raja Sinatria Kasep anu ngakukeun ngaran Manarah putrana Prabu Permana Dikusuma Raja Galuh. Sabot sanaya ngahuleng, Ki Anggana mah langsung nyarita. Nya salah eta teh. Atuh kisilah maka asup jalma anu bagja. Make didongkapan ku arwahna Kanjeng Prabu Pangawasa Galuh. Ceuk Ki Anggana bangun anu milu reueus kana pangalaman anu kasorang kusanaya. Nya kisilah kudu ngaraja bagja. Sabab kana dangdu kisilah mah geus nambah wejangan anu kabilang munel keur ngeusian ieu kahirupan. Ceuk Ki Anggana deui. Tapi ngabandungan caritaan Ki Anggana teh sanaya mah ukur bati ngahuleng we. Kumaha teu arek kitu? Sabab sakur papagah anu diomongkeun ku arwahna Kanjeng Prabu Manarah teh sagemlengna mangrupa dina mangsana jalma geus apal kana pangrupa jiwa nya di dinya kasarakahan teh ayana. Ceuk sanaya lir nyarita keur dirina sorangan. Ngadenge sanaya ngagereneng kitu Ki Anggana mah ukur mesem. Memang teh salah geuning ucap-ucap karuhun urang baheula teh. Nah kumaha kitu Ki Kuncen? Kapan basa pakuan Pajajaran diratuan ku Kanjeng Prabu Nila Kendra dina taun 1567 deh. Nagara teh keur aya dina mangsa-mangsa pinuh ku papedut. Tur manusia Pajajaran deh hampir-hampiran leungiteun ajen inajen kamanusiaanana. Geuning cek caritaan orang Cirebon oge cenah wong Humadharma mamangan tan igarian tan papelakan. Kitu cenah. Naon eta teh artina Ki Kuncen? Nya maksudna mah cenah Padani jadi sarakah ku kadaharan. Naon bae sagala dipelak mun samemehna dahar teh tambah ulah labar. Hari-hari damah jalma ade can waka eureun lamun acan mutik trik kamerkaan. Malah kalan-kalan sanajan geus eces kamerkaan oge haben we nyadu mah jalan-jalan. Kitu cenah zaman harita deh. Ceuk Ki Anggana. Di omongan kitu sanaya mangahuleng we gawena teh. Ke ari Kanjeng Prabu Manara teh hirupna di zaman mana eta make ludeng mere papatah sakitu alusna. Ceuk sanaya. Moal sapati-pati sangem masihan papagah anu sakitu munarna lamun henteu kaalaman ku
kusorangan mah zaman Karatuan Galuh nanyeur mah henteu dipiwano nu kumaha anu disebut ilmu ajug deh. Naon ilmu ajug deh? Ilmu ajug deh ari kabatur bisa mapagahan, ari sorangan papagahaneun keneh gitu dah. Gitunya. Ceuk sanaya geus ngahulang deui bae. Sabot sanaya ngahulang kalawan teu dipenta, Ki Anggana teh langsung bae dodongeng perkara pajamanan anu kaalaman ku Kanjung Prabu Manarah. Ceuk Ki Anggana dina zaman Kanjeng Prabu Manarah oge ari kasalakahan jeung kateuadilan mah geus aya gitu. Minangka contoh apanan Kanjeng Prabu Manarah oge dina mangsa keur anomna mah hirupna teh teu oleh prihatin ku alatan pangrobeda dengan nah kumaha kitu Ki? Kieu geura dongengna deh. Ceuk Ki Anggana bari derbae ngadongengkeun riwayat buhun. Sok regepkeun nya. Sok kabarayun sadayana. Baheula dina kira-kira tahun 718 Masehi. Adalah hampir 1000 tahun samemeh zaman sanaya. Di Karatuan Galuh lahir orok ti pasangan Kanjeng Prabu Permana di Kusuma jeung Permaisuri Dewi Naganingrum. Ieu jabang bayi teh tayalian Iwati Manarah alias Sang Surotama. Tangtu bae kudu nama Manarah teh mangrupa putra mahkota. Sabab Kanjeng Prabu Permana di Kusuma teh kapan Raja Karatuan Galuh. Ngan sabot Kanjeng Prabu jeung Kartatapa. Tur Karatuan dititipkeun ka patihna anu katelahna Tampelan. Ceuk Ki Anggana. Saterusna kumaha Ki Kuncen? Saterusna ari sabot Kanjeng Raja Tatapa. Patih Tampelan teh boga niat julig. Manehna jeung selir raja anu katelahna Dewi Pangrenyep teh kumawasa di nagara. Malah maranehna duaan teh akhirna mah ngahiji jaradi salaki pamajikan ingkar tina amanah Kanjeng Prabu. Nepi ka kitu nanya? Nya gitu. Malah kajahatan Patih Tampelan jeung Dewi Pangrenyep teh henteu cukup ku sakitu. Dewi Naganingrum jeung jabang bayi nanya sana Manarah putra mahkota anu asli teh dibuang ka leuweung Ganggong Simagonggong. Leuh aya kumis tanya geus kitu kumaha sateungusna Ki Kuncen? Ceuk Ki Sanaya beuki panasaran. Ki Anggana nerangkeun yen ti Patih Tampelan teh Dewi Pangrenyep oge nurunkeun putra anu katelahna Haryang Banga. Nya ieu Haryang Banga anu ku Dewi Pangrenyep dirarancang bakal pirajaeun di Galuh teh. Ceuk Ki Anggana deui. Kumaha saterusna? Nya utamana mah nasib Manarah. Ceuk Sanaya. Ari Manarah mah dikukut ku Aki Panyumbit anu katelahna Aki Balangan Terang. Dina Facebook geuning aya Aki Balangan Terang. Malah ku sabab teu nyaho saha sabenerna Manarah teh nya dibere ngaran Ciung Wanara. Ku sabab di leuweung teh manggihan eta sato anu dua tadi geus dewasa mah kanyahoan we riwayat anu asli deh. Manarah anu geus dieusi ku rupa-rupa ilmu panemu jambe pamake deh males pati sabab nu janten Rama deh geus ditelasan ku Patih Tampelan. Ceuk Ki Anggana. Tah aya wae wawaresnanya
nya padi damperan katut Dewi Pangrenyep teh dibui. Tapi Haryang Bangga bela kalamanya timbul lebih terutama. Tapi Bangga kasoran ngan ku kasayan manah-manarah. Bana ngateh henteu dihukum. Malah mangaden dibere kakawasaan di tebeh kulon. Kitu beja ti juru pantun deh. Ceuk Ki Anggana. Duh, mulia pisan geuninnya. Kanjeng Prabu Manarah atawa Ciung Manarah teh ceuk sanaya. Nya, kitu sababna tibeh ditu keneh oge. Teu weleh nakleuk bae anu ngadonjara ka Karang Kamulyan. Sabab ieu tempat teh nya patilasan Ciung Manarah. Ieu tempat teh kaasup wewengkon Karatuan Galuh. Saban waktu loba anu ngadon-ngadua di dieu. Nya maksudna mah taya lian iwati hayang ajenan. Kana ajen inajen kamanusiaan Kanjeng Prabu anu sakitu luhungna. Kitu sababna kecap Galuh teh henteu boleh leupas ti ieu wewengkon. Sanajan kumaha bae oge ngaran Galuh mah moal deuk dipopohokeun, moal deuk dileungitkeun. Nah naon atuh Galuh teh sabenerna? Ceuk sanaya neuteub seukeut kasih Aki. Ari Galuh teh buseurna hate. Galuhna hate. Tah ajen inajen manusia teh ayana dina puseur hate. Nya puseur hate anu bakal ningkatkeun ajen manusia atawa bakal ngagejretkeun ajen manusia teh. Ari sababna paripola manusia rek hade rek goreng mimitina mah jona tina galuhna hate. Galuhna hate mah salawasna jujur jeung tara ngabohong. Sanajan bibir ngunyem kitu ngunyem kieu ari caritaan anu asli mah ayana dina galuhna hade. Lumatak ajen inajen manusia teh saupama urang bisa ngakurkeun naon anu aya dina galuhna hate jeung naon anu dikaluarkeun tina bibir, nyaeta anu disebut kajujuran hakiki teh. Cing, kira-kira na urang bisa henteu gitu? Bisa kumaha ge Kuncen? Nah bisa henteu cumarita teh eusina sarua jeung galuhna hade. Mitra, di omongan gitu sanaya mah ngadon ngahuleng. Is. Nah, make cicing. Rumah sakit Kuncen. Kami masuk tara akur antara bibir jeung galuhna hade teh. Mun kitu mah meureun kami teh lain jalma jujurnya. Anu bisa ngukur ajen diri mah ukur diri ulang sorangan. Ku galuhna hade teh. Sabab kapan ari galuhna hade mah tara ngabohong. Paingan atunya ieu nagara teh disebutna Galuh. Nya, jeung ku sabab ajen palsipahna sakitu munelna. Nepi ka iraha oge ngaran Galuh mah bakal saterusna dipake pikeun ngaran ieu wewengkon. Ceuk Ki Anggana gede hate. Padahal kenyataan anu sabenerna lumangsung mah henteu kitu pan. Buktina 200 tahun saenggeus Ki Anggana taya di kieuna. Nyaeta dina taun 1814 upami telepat panyapaan merdeka permana. Kuyasana Bupati K18 RTA Sastrawinata ngaran Galuh teh robah jadi Ciamis. Tapi dah basa ieu carita keur lumangsung mah mitra nyaeta dina tahun 1700 genep. Ki Anggana teh tetep we gede hate jeung pinuh
ku kaagul. Disangkana memang pangajen manehna teh bakal sarua jeung pangajen jalma anu hirup sapaneurieunana. Ge. Ari kisilah datang ka ieu tempat deh. Nya aya naon atuh nu dipimaksud? Ceuk Ki Anggana mimiti tumanya. Ari kaayaan harita teh geus mimiti poek nanakeun beuting geus datang. Sabenerna mah penting teu penting. Teu pentingna kami datang ka dieu saukur nyimpang kitu bae. Dumeh hayang nyaho kana patilasan Galuh. Ari pentingna dabongan kami di sisi Cetanuy ngadenge obrolan rakyat. Temal sanaya. Rakyat mah geus biasa. Ngobrol jeung sasamana. Kitu nama ke dipake heran. Puguh ari ngobrol mah hal-hal biasa mah henteu kudu jadi heran. Ngan harita mah make ngobrolkeun perkara kajadian Rajapati anu aya patalina jeung digantina Bupati Galuh anu anyar. Ceuk rahayat aya gulang-gulang anu satia ka Bupati Heubeul dipateni ku gulang-gulang Bupati anyar. Oh, kitunya. Malah mah kami ngadenge Rajapati teh cenah bakal lumangsung di dieu. Anu keur diarah-arahna taya lian iwati anjeun sorangan kisilah. Oh, gitunya. Ceuk Ki Anggana munguh mata heran keur sanaya. Sabab di bejaan bakal aya bancang pakewuh teh geuning. Ari Ki Anggana mah mani hare-hare we. Cager harta mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.